Ari manusia diwajibkan syukuran ka Gustina. Ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina. Dabongan manusia keneh nu mikabutuh kana pirang-pirang perkara kagungan Allah. Manusia butuh seuneu. Eta seuneu nu dipikabutuh ke manusia kagungan Allah. Manusia butuh cai, butuh angin, butuh taneuh, butuh tatangkalan, butuh bubuahan, butuh sasatoan jeung sajabana. Eta sakabeh nu dipikabutuh ku manusia sadayana kagungan Allah. Kadituna lamun urang udag kana kanyataan bujeng hingga nu dipikabutuh ku urang dina kahirupan sapopoe dalah urangna sorangan ge lain nu kagungan urang. Diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Jadi naon urangna? Sidik orang teh kanyataanna mah teu kagungan naon-naon. Gaduhna ngan saukur gaduh majaji nyaeta gagaduhan. Jadi sariring dumadi sarengkak saparipola orang teh kagungan Gusti Allah. Tapal badieu orang kudu yakin mun diudag ku kanyataan mangka geus teu kaitung lobana ku urang kanikmatan kagungan Gusti Allah nu dohir jeung nu batin. Bujeng hingga ti taun ka taun, ti bulan ka bulan, ti minggu ka minggu, ti poe ka poe, dalah hingga ti jam ka jam. Kanikmatan kagungan Allah nu dipake, nu dinikmati ku urang geus teu kaitung lobana. Pabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kanikmatan nu kami nu mana nu ku anjeun rek dibohongkeun. Kanyataanana pan eueuh kicep nu kapiceun, eueuh renghap nu kaliwat, kucap kicepna panon, dungu dengena ceuli, ungsa angseuna irung, cupak capekna baham, gurak-gerikna leungeun jeung suku, geus teu kaitung lobana. Tadi dieu manusia teh tinggal narimakeun jeung nyukurkeun kana sadaya kanikmatan kagungan Gusti Allah anu geus asup ngabaju miraga sukma kana diri urang sewang-sewangan. Ari cara nyukurkeunana lain nanggap organ tunggal atawa nanggap artis ibu kota nu keur viral, tapi ku ibadah bakti ka anjeunna, ku ngalaksanakeun parentahanana jeung ngejauhan cegahanana. Di antara kanikmatan kagungan Gusti Allah anu ngabaju miraga sukma ka diri urang masing-masing, aya nu disebut gede, aya nu disebut leutik, cek urang cek manusia. Baju masuk sanajan hargana saem eta mah disebutna ge nikmat leutik. Nu leuwih gede ti eta nyatana awakna. Sabab saalus-alusna baju, samahal-mahalna baju, lamun eueuh awakna kumaha? Eueuh gunana.
Nu leuwih gede ti eta nyatana nikmat kamulyaan. Ari manusia teh meunang gelar di Gusti Allah. Laqad karomna bani Adam. Gelarna manusia teh ti ditu nama lain sarjana, lain master, lain doktor, lain profesor. Eta mah gelar akademis. Gelarna manusia ti dituna nyaeta mulia. Jadi manusia teh gelarna teh mulia. Disebut mulia nyaeta kusabab ditumrapan akal jeung ilmu. Nepikeun ka eta akal jeung ilmu bisa ngelehkeun para malaikat. Baheula nalika Kangjeng Nabi Adam disogrogkeun muncul anak sakola mah meureun dicerdak cermatkeun. Paneleh malaikat tati dinyan matak malaikat di parentah ku nu kagunganana pikeun sujud ka Kangjeng Nabi Adam nyaeta bapak moyangna manusia. Taya akal jeung ilmu teh leuwih gede ti nu tadi. Aya deui nu leuwih gede. Nyatana nikmat iman jeung nikmat Islam. Tati dieu urang mimitina kudu bersyukur tinu nikmat panggedena. Sabab lamun orang daek nyukurkeun kana nikmat nu panggedena, mangka nikmat nu raleutik bakal kabawa. Jadi ieu nikmat kamulyaan nyatana ilmu jeung akal jalurkeun ku urang pake pikeun ngawujudkeun, pikeun lanjeurkeun, pikeun ngabuktikeun keimanan jeung kaislaman. Cekat teranganana ari nu ngaranna nikmat teh linghasna lir ibarat hayam kasintu, hayam leuweung hese pisan ditewakna. Di mana geus katewak lamun lupas deui bisa-bisa lapur teu beunang ditewak deui saking kulinghas-linghasna nu ngaranna nikmat. Pakoyi duha mangka cangcang ku anjeun, mangka talian ku anjeun eta nikmat supaya teu leupas tina diri anjeun. Kunaon nalianana? Bisukri nyaeta ku cara bersyukur kanu kagunganana nyaeta ka Gusti Allah. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi mun orang bersyukur mangka eta syukur kahiji baris nyangcang kana nikmat-nikmat nu geus aya dina diri urang. Kaduana eta syukur baris ngondang kana nikmat-nikmat anu can aya di diri urang. Atawa baris nambahan kana nikmat nu geus aya. Jadi ditambah nikmatna teh ngandung arti bisa ditambah jumlahna, bisa ditambah jenisna.
Ari ditambah jumlah nama misalkeun leutikana tina duit disukurkeun ku urang digolangkeun dipake usaha tina 1000 panambahan jadi 2000. Tina nu 2000 teh nu 1000 napan ku urang bisa dibelikeun ku aci misalkeun tapan nambahan. Kanikmatanana tadina duit hungkul ayeuna mah jadi duit aya 1000 jadi boga kuaci yang nonton TV. Tapi eta nikmat lamun dikupurkeun ku urang mangka eta kupur baris ngadatangkeun mamala ka diri urang. Ngandung harti bakal nyorang bakal nandangan adab kagungan Allah anu kacida rongkahna. Komo di zaman kiwari mapan ajab-ajab kagungan Allah geus ditembong-tembongkeun ti mimiti leutik nepikeun gede. Banjir mah, gunung bitu mah, puting beliung mah, tsunami mah, longsor mah, pesawat ragrag mah, ieu mandakeun hiji peringatan ka urang ka jalma-jalma anu ariman sing jadi pepeling sangkan urang teu mompohokeun kana kanikmatan kagungan Gusti Allah supaya urang daek nyukurkeun kanikmatan Gusti Allah ku cara eta kanikmatan dipake ku urang pikeun ngabdi ka anjeunna. Jadi sakabeh nikmat tegesna mah mangrupakeun fasilitas pikeun ngabdi ka anu kagunganana. Tong sieun dina palebah eta diebreh-ebrehkeun ajab sabab Gusti Allah muarek nyiksa muarek ngaganjar angin laku lampah urang sorangan nu bakal jadi hakimna ka diri urang. Melak cabe buah cabe, melak bonteng buah bonteng, melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Jadi bagja jeung cilakana manusa gumantung kana tekad ucap lampahna.